petasan ngeruwas we batu. Kurang. Non, masalah buat lo. Letik-letik menik judes. Masalah buat gue. Bruh. Bruh. Marane 10 tahun ya Allah, kangen banget. Udah mah kangen dah biasa aja. Mana sih Is? Kangen tanya. Be aja. Mana sih dia? Itu dah orang mah biasa aja. Ya Allah, dikit. Ayo nggak tuh permen. Bruh. Curhat dong mah. Bruh. Iya dong. Sebenarnya aing anak kandung lain sih. Nah, aing meni galak banget ke aing. Jangan lain dadir. Soalnya mata maneh beda sih jeung mata mamah maneh. Setuju Dew. Emang tuh miripnya. Emang kunaon sih dir mending ngomong gitu. Soalnya orang dititah-titah wae mun ceurik tadi elus-elus malah care kanan. Pangsana teu capek cenah. Mun dititah lila saeutik ngambak. Minta duit gen panggedena mah 2000. Urang kudu kumaha nya? Kudu meuli odading namang oleh. Rasanya banget. Banget. Bapak aing ngiriman henteu, balik henteu. Sarua dir kos bapak aing. Balik henteu ngiriman henteu. Sarua bapak urang ge balik henteu ngiriman henteu. Kunaon sih urang ka dieu malah calurhat. Urang ge pan sarua bapak urang teh balik-balik. Urang teh ka dieu teh seneng-seneng. Tekan urang ka dieu ge. Urang ge diimah kitu sarua kos marane. Kamari urang fundung gara-gara sita make ero. Ing geus atuh woy urang galau-galau. Lugu ieu keur galau tingkat dewa. Bruh. Sarua urang ge keur galau tingkat dewa. Geus 2 poe kamari teu mandi-mandi. Ngaram wae di kamar. Ih pantesan bawa tuh mana Dew. Ih, da ayeuna mah geus mandi. Ih da bau kene. Ih, henteu. Nya bau sih. Oh, nya henteu sih. Bau. Ih, urang nu itu. Ih, bau. Urang ngajailan si Puji we yuk. Tadi urang di balai dogu petasan meniruwas ya. Ya Allah, kamu itu berdosa banget. Ulah, eta mah musuh urang. Urang sieun ku si Puji mah. Ya Allah, kamu elehan pisan. Ah, tentu tidak. Tentu iya. Kita harus seri. Iya, orang senang-senang orang nyawa petasan. Hayu. Oga kita petasannya. Oga ya.
Ready, 3, 2, 1, and action. 3, 2, 1,